Sampurasun. Lelejeng enjing pamirsa, patepang deui jeung semkuring hanieu katamunan dina acara Warta Sunda dalam sababaraha menit. Simkuring bade baturan pamirsa ngeunaan informasi sabudeureun Jawa Barat anu munggaran aya warta di Kota Bandung ngeunaan kupat tahu gempol nu kakoncara. Pamirsa, Bandung teh euyeup pisan ku kulinerna. Sajabi teu euyeup teu deui pada mingandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu nu geus aya ti taun 65an keneh sumangga nyanggakeun bae wartana. Kupat tahu gempol kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di Bandung. Buktina nu ngadon ngararasakeun hikmatana ieu kaolahan teh teu waleh merul wae. Tapi kakalan-kalan mah konsumena kudu ngantai heula nungguan tempat diuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu perehna di Jalan Gempol teh lain wae orang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor jeung daerah sejeuna. Pajabat jeung artis oge rea anu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratas lain anyar-anyar, tapi di tahun 1965 keneh mangsa daerah Bandung hareheng keneh. Sanajan usahana fungsi ngalaman rerendahan alatna ku kayaan nagara. Ieu kuliner tetep ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadieukeun teh beuki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolankeunana geus baganti sabaraha kali. Ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa nu ngokolankeunana rasa mah teu ieu milu ganti. Rasana angger cara mimiti dijieun ku nu naratasna sabab geus kabukti rasana beda. Punjul ti nuju sejen kupat tahu gempol empuk kupatna pedo tahu jeung bumbuna. Kerupukna biasana lain kerupuk biasa, tapi kerupuk kemplang nu ipis tur ranggu. Alatna eta kupat tahu gempol kakoncara ti bihari tepi kakawari. Pamirsa, sakitu nu pikahatur wilujeng patepang deui dina informasi anu bakal dongkap. Abdi hanya sekatamunan amit mundur. Lelejeng enjing.